ieu teh? Naon teh atuh? Apa larang dukun teh? Tah ieu imah dukun teh. Ih, nanaon ge bisa. Kade tuh ngomong supaya sia nyamuan hate urang teh. Emang wani-wani ngajakan ka dukun emang buka duit? Ka warung oge balanya apa gue nganyuk? Duitna ieu gampang duit mah. Tuh nya. Aing deui akhir-akhirna tungtung teh aing deui duitna teh. Heran bari kakarap nyaho di urang maneh ngajak ka dukun. Kadinya. Tapi hari sakiran aja dukun mantap. Bisa nyikirkeun si Liis, urang jadi jeung si Sasaan. Kenapa enggak? Masalah duit mah belakangan lah. Oke? Siap, ku aing dianteur. Heulah kemae. Kajen mayan naon aing nyuman penting jadi jeung si Sansa jan hatiku. Oke, siap lah. Gampang duit mah belakangan. Ya, begitupun juga aku. Apalah arti sebuah uang ya? Yang penting aku laksana. Wah, kasih jajang. Kang Jajang, pujaan hati. Siap lah. Hai siap. Jadi, ayo Siap. Di dieu bangunan nama ieu angin teh tiis. Naik di kampung. jika asan sanda itu teh. Samperkeun tongnya. Naon ketang liwatan. Ayo, siapa yang
soal ada dompet di mana ieu atuh ka bawah. Naon teh naon? Lain dompet ka bawah. Kumaha atuh? Betul lagi cokot ratunya bes ya. Udah keluarnya sakedeungnya. Laju bu cek dulu. Bes geuningan dukun teh awewe. Baiklah kawe lalaki lah. Nu penting mah urang tujuan urang laksananya. Kita ridoin kupu-kupu kudu direbut ku si eusnya. Katanya Orang kumaha meureun san mah nyari si Uis. orang perjuangkeun pokona urang teh urang ka direbut ku si eusnya. Heeh gitu. Kamaya dukun awe da sarua. Ngomongkan aing wae. Ana naonan ka emak-emak dukun barani ngomongkan. Naonan ngomongkan aing wae. Diapungkeun geura ku aing. Ampun, Mak. Ampun, Mak. Budak tehnya hayang ditulung jeung hayang ngomongkeun. Teu hayang nulung anak ge. Sasantak wae tuh Abah dukun teh. Oh, balik geura ieu pasien teh. Hampura prinya neng, hampura mak ieu hampura. Kek babaturan kek nyokot duit heula nyamanya. Biar Oh, tenang, geus aya duit mah aman, damai. Sok atuh urang aya nama hiji-hiji heula, ka dieu maju. Menunjuk dia hidup heula. Geus aing mah nyaho ayeuna teh duluan maneh teh. Tinggal ayeuna maneh milih. milih naon ya Pak? Arek nu sedeng, apa nu permanen, apa nu jetu. Oh, meni aya seueur pilihan gitu gini abi. Nya kedah gitu neng. Terus sabar hawe atuh eta tarifna. Ya tarifan gitu. Anu sedeng mah 555 perak. Lamun nu jetu 1.255 perak. Lamun nu permanen eta teneng 5.250. Anu sedeng mah 3 bulaneun. Oh, gitunya. Anu jetu Tarifan. 3 tahuneun. Anu permanen mah seumur-umur atuh neng. Tah eta yang seumur umur. Oh, hayang nu eta. Oh, nya atuh. Emang boga duit na? Wah, ya atuh. Bah, ieu. Ada aing mah nyaho banget maneh. Teu boga duit. Ngahina eta si Mbah. Tapi ketang emang abi teh gaduh aja sih teh Mbah. Mah yang ditulungan atuh Mbah. Berpri kedukunan gitu lah Mbah. Nawar atuh Mbah kieu 500 permanen. Nulungan Mbahnya. Mbah ya. Lamun orang ditulungan ku Mbahnya, tiluannya sareng babaturan abi. Kayak abi bakal loba mau pasien ke Mbah kaharepna gitu, dituduhkeun ka dia bawa Mbah mah jetu. Kumaha tuh tadi? Ya papan aya hargaan guys. Kudu nawar urang teh bantuan lah, tapi nawarnya kasih Mbah supaya urang laksana kumaha. Jadi kieu istilah kolot banyak. Cai na heran lagu-lagunan Kabaraha di? kaget. Pan anu menu biasanya ieu mah cenah 3 bulanan cenah guys. Hargana 500 perak lah. kilo Terus biasanya anu jatuh mah 3 tahunan cenah guys. 1 juta
Lang itu bisa. Dia tenggekeun heula can beres. Namun permanen ieu kan urang mah hayang permanen meureunnya. 5 juta 550. Gimana? Si Besti sanggup. Wah, duit cak itu tuh di mana? Kali nginjem 150 si eta mah. Hanya kumaha atuh urang ka mana? Urang tawar yuk kasih bahan. Tawari coba anu. Urang sebutkeun geus si aduh. Ya sudah main Duwe. coba kumaha beres. Dan masuk bisaan ini ngomong. Cobaan heula ya. Serius. Bener cobaan heula. Mbah yang cantik. Kumaha atuh mun nego? Harga bersahabat atuh Mbah yang cantik ya. Alah mending nego segala, kapan hayang sukses? Atuh nego atuh. Da bagus cantiknya. Jadi hayangna kumaha atuh? Ada jangan orang ini ka dia ari teu permanen Anu permanen tapi harganya rada di bawah gitu. supaya bisa tawar Nego we lah, nego. permanen orang tawar 500 gitu nya. Cobaan heula. Mbah, kumaha lamun permanen 500? Garelo sia teh meureun. Emang apaan keur gelo ieu teh ku si Sansan uing teh. Sing bener atuh nawar teh. Apa eta teh harga permanenan jadi harga sedang? Atuh kan ngaranna ge nawar sabaraha we nawar mah. Nulungan Mbak nulungan Among hayang kabogoh mending hayang ditawar kumaha ketika bogoh dicokot ku batur. Ngenego we lah Mbah Inces yang cantiknya. Aya ku kitu anana. Kumaha atuh ayeuna? Arek mikir lah apa maknanya? Ai barudak ngawagawekeun emak oge nya. Minta boga duit kira. Ayeuna atuh arek kumaha lamun 800 sanggupeun teu 5 tahuneun? Geus cicing lah. Kumaha aing mah aing ngomong ka dituna nya. Kena asal boga 200 we. Jeung DP orang banyak banyak sama aing ngomong ya. Mbah, princess yang cantik. Abi nu tiluan geus 1.800.000. Ah gitu atuh. Ti tadi teh geura. Ngomong gitu bukan duit 800 gitu. mana kumaha kebe atuh lah abi nu ngomong tapi anyuk sawarenya mbahnya Adir, debere murah ke masih keneh nganyuk, tapi pusingan pupusingan mah ai gitu mah nyai. Ndak mah teh lain tukang cengek masak di anyuk. Kekumahaan omong hayang lalaki cenah. Kudu dianyuk segala jeung ditawar. Kumaha atuh geus kitu? Atuh bah, mohon kebijaksanaan atuh bah. Kumaha atuh ieu teh dianyung jeung ditawar. Heuk lah heuk. Ngan kumaha engke lamun eta teh si pele teh encan dibayar lunas ke emak teh engke empot-empotan. Kadang napel, kadang henteu, ulah nyalahkeun emak dasar maraneh dianyung. Ini empot-empotan, kas bujur hayang. Akeunna urang neangan duitnya. Aja empot-empotan peletna. kurang usahakeun lah Usahakeunnya. demi hubungan kita Kieu bah. Ayeuna mah abi teh 200 ewang we nya. Engke duitna bari ngadaguan si Besti. Lah kumaha atuh nganyuk teh? Dina 800 jadi 600. Kutiluan jadi 200 sewang mereunanya. Lah kumaha eta barudak jadi gitu. Kumaha tuh nya. Nah, kan maya tuh lah. Eta si Abah hongko hayang ngerokok teh bukan duit di kemari ambek-ambekan hayang rokok. Gitu. Nah, ulah lila teuing nya nganyukna. Kalau bang pasir masuk sama jadi kata-kata saya ya penjelasan langsung kamu tidak itu Tah, geninganan dak, datang bukan duit teh. Buru gerak ieu. Nyuk gagabah ulah ngira Lila teuing eta duit teh.
naon ieu teh nganyuk-nganyuk? Ulah ngerakeun urang atuh, na nya karak sakieu we kudu nganyuk. Era atuh kam harga diri urang. Kan urang teh aya kahayang meureunnan. Atuh meureunna dia anyuk mah engke moal jetu ieu si emak tah doana. Nya. Tuh nya barudak geninganan. Dulur sia mah boga duit geninganan teh tak marane. Hayang lelaki teh gablek duit. Tuh tempat tuh si itu mah bogaan duit. Mah teu hulus empat-empatan teh meureun. Yo, emang manehnya nggak sabaraha? Ya sabaraha dengekun heula. Ya sabaraha deui. Maha sih. Saya bertarik. Sabaraha Aya taripan. Permanen jetu segala. 800. Tah 800. Tah sakitu teh menang nawar ieu si besti enar. Asal mah aya taripannya 550 teh biasa. Nu sedeng. Terus deui aya taripan deui anu jetu. Sabaraha 1 juta. Terus dia anu permanen tah mentan permanen teh 5 juta leuwih. Tah urang teh mentan permanen tapi ditawar hayang 800 gitu, Bes. Tak urang teh nganyuk heula. atuh. Terus kumaha 800 teh? Awet. Heeh, 800 teh 3 tahunan. Heeh. Naon teh saumur hirup Pan cenah ke pan dianyuk ke cenah bakal empot-empotan eta. Lamun dianyuk mah cenah. Peletna teh. Peletna teh. kumaha atuh. Nah, make empot-empotan menang kos bujur hayam ieu teh. Cenah kitu cek mah dukuna, cek mah dukuna. Jadi intina mah meh teh hayang kontan. Lamun di kontan mah moal empot-empotan cenah. Wah, ieu mah ngaranna pelet bujur hayam. Bahaya teh dukun teh ahli bener teh nya. Urang buktikeun yang kemah. Buktikan we urang teh. Mana nganyuk ieu. Tapi urang kudu siap-siap ieu yang danana. Siap. Lainnya empot-empotan kitu kumaha saminggu bogoheun ke Kang Hasan, saminggu henteu. Nya Moal ieu bogoh poe sukan henteu. Heuh kumaha? Kumaha nya? Teuing atuh ah. Eta teu ngarti. Kumaha ieu urang nya? Hehe. Punten atuh mak, ari kitu mah abdi oge bade nganyuk. Ieu sempot-empotan oge. Nya urang nganyuk we. Urang nganyuk teh. Gimana atuh duitna? Kitu nya maknya ada mama bager lah. Penting mah engke dibayar lah ka mama kontan saminggu pokona mah. Sok lah neng buru ka dieu kan duit neng urang gawean ke penting ku emak lah sina nu dipigah hayang teh sina narempe. Terus marane duit nanti aya teh meureun bayar. Pan urang teh tanggung jawab. Anda Kamu kok aku? Aing deui marane mah barudak. Heueuh lah kamaya tuh geus nama aing deui lah. Ieu mak punten me aya 600 tiluaneun. Lah tarung kula ayeuna kabeh. Urang bereskeun ayeuna jampeh lah ku emak. Tuh si Mang teh tatu kulit tunggu. Gerana tempe lelaki teh. Engka jeung empot-empotannya. Jeung lah, geura baralik. Geus beres ayeuna mah. Sing gerana rempel kitu, lelaki nu dipikah hayang teh. Nya mak mohon kitu we nya. Insyaallah mak moal sabulan-bulan acan. Jeung we sing eta, sing selamat di jalannya ulah kapok ge datang deui ka mak ajen ke empot-empotannya datang lunas. Jeung we baralik. Lain ari maneh percaya tuh ka dukun eta. percaya gini buktinya cancut ngalayang banget aja cetok hibur kayak bedog hiber terus eta buat itu nanti kumaha ini aing malinya ini alieur aing Udah bawa ditang keneh. Terus eta hutang urang ke sana ka sini. Kumaha? masalah itu jangan dibikin bingung kan ada kamu Kunaon jadi aing di aing deui? Mana masuk aing anak wae naon teh? Apa aing kamaran bae ka henteu lah. oi dagangan tong bunuh
Sabar lagi. Yang naon kudu inget ka ibi-ibi siga gitu. Kunaon abi jadi ngalamunan teh. Kumaha atuh ya hirup teh, cicing di lembur batur ya teh. Dari lagi saha coba nu betah di lembur batur kieu. Balik balik ka lembur, lain ku loba-loba ting masalah di lembur ge. Ngan pusing we hawana teh. Debi sok aya nu nanya ka Eis. Eis kunaon cenah. Teu da Eis gira teu apal. Teu pokona marungsing Eis teh, tapi teu apal kunaon. Tapi Eis kieu teh sekalinya kasih emak jeung kasih abah. Pasti hari wangen merenengan Eis di lemah. Geus lah Eis, lu gak usah sedihan we. Mending ayeuna mah urang nyamperkeun asan-san anu bisa bahagia di daerah ngacapruk ge. Astagfirullahaladzim. Anu jeung Eisnya. Hah? Saha cing? Kata apal alaman neng. Bade naon atuh ka dieu? Hoyong ningali we lemur di dieu. Anu jeung Eisnya. Di mana cing? Oh, anu di saung. Ya sansannya. Heeh. Sana apal? Apal atuh nu resep ka Eis kan? Henteu. Cek saha resep ka Eis? Ai keur di saung geuning. Emang resep ngen eta we. Masih geget geuningan. Temenna Eis. Eis na aya. Aya, ieu mah ka Eis. Euy ka Eis. Eis orang dieu. Eis sareng imas-masan yang seorang di dieu mah di dulur. Euy ka Eis. Mah tong jadi ka Eis lah. Terus Anu ka Eisna di mana di bumina? di ditu diantarkeun mah. Oh, Ini juga jeung si Imas itu teh. Sansan. Nadian aku. Tuh, aya si Rirem. Sampeurkeun apa entah. Wah,
Eis,